ila anistaka qadamahud durrami warami. Aku telah berbuat dolim terhadap sunnahnya orang yang telah menghidupkan kegelapan malam, walaupun kedua kaki dalam keadaan sakit bengkak. Tinaku sabab loba sujud, tinaku sabab takwil qiyam dina nalika salat. Urang teh cinta ka Kangjeng Rasul, tapi urang sok ninggalkeun kana salat qiyamul lail. Betul apa tidak? Padahal dina sejarah ibu, Kangjeng Rasul mah salat malam sampai tina sabab takwilul qiyam bengkak kakina. Aya di dieu anu sukuna bareug. Aya kunaon? Urang mah boro-boro nepikeun ka salat kaki bengkak. Eta da aya ibu-ibu lamun samemeh salat geus ngalawudu. Misalna adzan teh jam 12, ti jam 12 kurang 10 geus ngalawudu, amparkeun sajadah make mukena, cicing we dina luhureun sajadah. Geus kitu nanya ka incuna, "Ceng geus adzan acan?" "Acan mah." "Ke lamun Mang Asmun geus adzan bejaan emaknya?" "Nya." Ngajanteng we dina luhureun sajadah, corowok we anakna incuna. "Ma, Mang Asmun tuh geus adzan." Harita keneh Mang Asmun kakarat Allahu Akbar, manehna oge langsung takbir Allahu Akbar, salatna ngebut. Mang Asmun adzan can beres, manehna mah ngeusan salatna. Aya di dieu kitu aya. Asana kitu kabehannya. Rek kumaha husu eta salat mun salat kos kitu? Betul apa tidak? Abdi rek nanya ka ibu-ibu, ibu salatna salat dohor keur moe ranginang. Kaayaan cedeum, cek pikir urang asana sabet salat moal waka turun hujan. Cek pikir urang kakarak menang 2 rakaat salat dohor keur tahiyat awal ari pek teh breug teh hujan. Kira-kira salat dikebut henteu? Salat dikebut. Nepikeun ka tahiyat lain maca tahiyat kalah ka maca doa iftitah. Kerok eta salat. Begitu beres salat langsung mukena diudar, dialungkeun eta mukena kana meja makan asup, tamu kena kana sayur. Tuluy lumpat keluar padahal samemeh make mukena teh teu make daster. Keluar ti imah make kutang ngungkul katingali ku tatanggana, eta si ibu eta tiraha edana. Bener teh Bu? Geus kitu si ranginang disuhun lumpat, ai keur lumpat hanap teh aya cangkang cau, teu kagokna teh nincak cangkang cau. Geblug teh murag ranginang ngararah celeng. Hancur eta salat gara-gara ranginang. Betul apa tidak? Leres teh Bu? Aya deui salat, mun ibu salat bari keur kaayaan rungsing ka salaki asana moal khusyuk moal bener salat. Bener teh Bu? Ibu salat, samemeh salat ngadenge beja salaki majarkeun rek kawin deui. Kira-kira ibu lamun salat khusyuk moal lamun kitu? Moal. Bener teh Bu? Keur salat teh Allahu Akbar, ingat ka salaki bari jengkel ka salaki, kabeneran salakina teh urang Jawa ngaranna waluyo. Eta da keur salat lisan mamaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, hate mangga gerenyem nyarekan waluyo. Dasar sia teh waluyo. Maneh cenah majarkeun cenah rek kawin deui ka siningsih anak bimarkona. Awas ya lamun jadi kawin deui diracun jeung bimarkonahna. Cek bimarkonah naon salah urang. Betul apa tidak? Begitu ruku ingat deui ka salaki, jengkel ka salaki, kumaha keur dina kayan ruku ngagerenyem deui hatena teh. Dasar sia waluyo maneh bogoh ka siningsih, padahal siningsih dibanding jeung urang mah da geulis keneh urang. Siningsih mah putih tekso teh make bedak 3 cm da anger leungeunna mah hideung. Bener teh? Jaba di tarangna rada jenong saeutik.
Beres gitu langsung iktidal sami Allahu liman hamidah, inget deui ka salaki. Si waluyo ing hanjakal kawin ka maneh. Da baheula teh samemeh ka maneh teh kula teh boga kabung ngaranna Subroto. Hanjakal teu kawin ka si Subroto, jaba bager, jaba kasep daripada maneh hideung. Atuh anak 7 hideung kabeh nurun ka maneh. Bener teh Bu? Husuk moal salat eta kos kitu. Moal. Makana ibu lamun jengkel ka salaki urang rek salat istighfar heula, tenangkeun hate, tenangkeun pikiran. Urang terek tawajuh menghadap Allah. Berbagai masalah problem hidup di dalam kehidupan dunia ini ulah dibawa kana salat. Bener teu? Ibu salat dohor geus janjian jeung babaturan erek ka kelurahan erek narima BLT. Genep urang eta teh nu janjian ku urang ari pek teh jojorowokan da kadenge sorana, hayu cenah kudu tinggalkeun si eta mah da sok lambat urang kayan keur salat si kira-kira husuk moal. Ingat kana naon? Ingat kana BLT. Hancur salat gara-gara BLT. Betul apa tidak? Mata urang husuk dina salat teh ceuk Imam Ghazali termasuk rukun. Susah seseorang untuk meninggalkan urusan dunia dina masalah salat. Kapungkur ibu ada seorang sahabat Rasul. Anjeunana salat dihareupeun aya tangkal korma milik manehna, kaayaan eta tangkal korma teh lebat, buahna loba. Keur salat kareret. Ya Allah, eta tangkal korma sakitu lebat, sakitu loba buahna, sakedeung deui kula panen. Kitu tak keur salat cuma ningali kana tangkal korma milikna nu loba buahna, nepikeun ka saharitaeun hancur salat, hahusuan hilang. Beres salat langsung eta sahabat menemui Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian buah kurma yang banyak buahnya eta dibikeun langsung disodakohkeun ka Sayyidina Utsman untuk diberikan kepada umatul muslimin. Matak ibu lamun keur salat inget kana motor Scoopy. Kira-kira motor Scoopy da geus ngahancurkeun salat urang rek dibikeun atawa moal? Moal. Ibu keur salat inget ka salaki, salaki ek dibikeun moal. Atuh pirak we salaki hiji-hiji.